Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad dongeng Ki Agus Jago di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku qabul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa. Diiring ku kadedeh kanya Gusti anu maha suci, urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Nyi Kelet bagian anu ka 33. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Rudiansah ti palihan Leles Garut. Kangge Kang Rudiansah ngahaturkeun rewu nuhun laksa ketik kabingahan, rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel dongeng Ki Agus Jago ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula, ngarah langkung pogot sareng langkung sumanget deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseureus-seureuna. Lainna naon, mamang masok bingah kitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng Nyi Kelet bagian anu ka 33. Kumaha salajengna sor cikopina betot simutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel uzelan di tengah jalan tumpak dung dung des. Gancangna carita bring weh warga lembur teh baralik ninggalkeun Guha Kalong nuju kalemburna masing-masing. Anu nyesa tinggal tiluan, nyatana si Jubah Bodas anu tatan-tatan arek arindit nuju ka pademukan Nyi Kelet anu aya di Guha Kapur. Cupu Manik jika nanti aya maksud anu tangtu pok harita nyarita ditujukeun ka tilu Jubah Bodas. Jubah Bodas, Nyi Kelet teh sarua musuh kaula. Taya salahna mun kaula ngilu ngabantu Jubah Bodas. Hampura Jubah Beureum, kuring teu bisa ngalibetkeun ieu masalah ka pihak sejen. Sabab ieu masalah kuring tiluan anu kudu tanggung jawab. Tapi taya salahna meureunna lamun kuring milu ngabantu kumaha be carana. RT Dodi kadenge mairan ngilu carita. Palurah, kieu we atuh palurah. Kumaha lamun si Jubah Beureum jeung anak buahna ditugaskeun pikeun nalung ti kayan Nyi Kelet. Kumaha ayeuna kayanana di ditu? Teu bisa RT Dodi. Guru urang geus nandeskeun supaya urusan teu meunang ngalibatkeun pihak sejen. Jadi hampura. Kuring lain teu narima kana niat hade anjeun Jubah Beureum. Nya kitu hade
kuring moal arek maksakeun diri jeung hayang katut hayang ngilu gabung jeung anjeun sok sanajan kahayang kuring hade kuring sakabe geus moal wani ilu biung deui kana urusan aranjeun tiluan Juba Bodas. Nya syukur atuh ari anjeun narima mah kana kaputusan ti kuring Juba Beureum. Sakali deui hampura bisi sikap kuring tiluan nyinggung perasaan anjeun. Bisi ngarasa niat hade anjeun teu dihargaan ku kuring hampura. Oh, teu nanaon Juba Bodas, kuring ngarti. Kuring sakabeh ayeuna pamit. Gancangna carita, Cupu Manik jeung anak buahna kabeh terus pating balesat ninggalkeun Guha Kalong. Sanggeus Cupu Manik arindi ninggalkeun Guha Kalong, si Juba Bodas terus pating balesat ngajugjug ka hiji tempat anu can kungsi dicaritakeun dina ilalakon. Tilu jirim Juba Bodas antukna anjog ka hiji tempat di mana di eta tempat aya imah panggung leutik pangeusina awewe kolot. Eta awewe kolot teh nyaeta nini buyut rengkah mayit katelahna guru si Juba Bodas. Kacaritakeun si Juba Bodas geus araya di jero imah ngarobrol. Poe ieu mangrupakeun poe di mana RW Gandhi jeung Asep Jabrik lulus dina tatapana. Sedengkeun si Jumadin geus aya paningkatan pikeun pulih deui kasadaranana. Sababaraha poe deui si Jumadin bisa mulang ka pilemburan kalayan waluya sabihara-sabihari. Syukur alhamdulillah. Nuhun atuh. Pami RW Gandhi sareng Asep Jabrik akhirna lulus dina tatapana. Bangsa ngolah pangarti. Oge kayan Jumadin aya dina kamajengan. Syukur alhamdulillah nini. Ayeuna hayu urang tepungan eta tilu jalma teh. Oh, muhun mangga nini buyut. Nini buyut rengkah mayit saterusna ngajakan tilu Juba Bodas nuju ka hiji tempat nyatana hiji guha. Nepi ka eta guha, RW Gandhi jeung Asep Jabrik harita keur sarila sinuku tunggal ngalakonan tatapa. Sedangkeun Jumadin karek beres nyangu jeung naheur cai dina tungku. Lurah Parman jeung RT Suha katut RT Dodi ngalepaskeun sapu tangan anu meungkeut tarangna ngarobah wujudna jadi diri nu sabenerna. Jumadin waktu ngabireungeuh guruna datang gancang munjungan. Ini buyut. Geus nyangu can Jumadin. Parantos reng sini buyut. Syukur atuh. Gening rajin hidup teh Jumadin. Mohon ini buyut. Kabeneran nini teh geus lapar ieu teh hayang dahar. Ke urang ngariung dahar nanya hitung-hitung syukuran. Dumeh poe ieu Jang Gandhi jeung Jang Asep Jabrik lulus tina tatapa ngulik pangartina. Alhamdulillah nini buyut. Abdi kalintang bingah pisan ngupingna nini buyut. Ke nini arek ngahudangkeun heula anu keur tapa. Sanggeus kitu urang dalahar ngariung bala kecerakan. Mohon mangga nini buyut mangga. Harita RW Gandhi jeung Asep Jabrik anu keur tapa terus dilugaikeun ku nini buyut rengkah mayit. RW Gandhi jeung Asep Jabrik anu salila ieu leungit teh sabenerna mah aya di tempat anu aman. Tempat dumuk matuhna nini buyut rengkah mayit. Sarta diangkat jadi muridna. RW Gandhi jeung Asep Jabrik meh bareng harita bareunta lilir tina tapana. Geus waktuna reureuh ayeuna mah tina tapana Jang Gandhi. Jung ka itu geramaran di pancuran sakali sewang. Cai pancuran
sirah cai kaberkahan. Abdi duaan di piwarang reureuh tapa geuning ini buyut sarta mandi di pancuran cai kaberkahan. Mohon nini buyut manawi aya naon ieu abdi duaan di piwarang reureuh sarta mandi di pancuran cai kaberkahan ini, cek RW Gandi katut Asep Jabri meh bareng bari pinuh ku rasa kaheran. Sabab hidup duaan Jang Gandi Jang Asep geus lulus tina tatapana dina detik ayeuna. Alhamdulillah nya syukur atuh. Lajeng ieu sim kuring duaan kudu kumaha ini buyut. Ayeuna mah urang ngayakeun syukuran jucungna hidup duaan ngasakeun ilmu bodas anu diturunkeun ku nini ka hidup duaan. Engke urang ngobrol panjang lebar nama mun Jang Gandi jeung Jang Asep Jabri geus bebersih. Hayu bebersih heula engke urang dalahar minangka syukuran lulusan ujang duaan diatik pangarti ku nini juga itu gera laksanakeun parentah ti nini. Mangga nini buyut mangga. RW Gandi jeung Asep Jabri harita nurutkeun kana naon anu dilisankeun ku nini buyut rengkah mait. RW Gandi jeung Asep Jabri marandi di pancuran. Eta pancuran lain samandi-mandina tapi syarat penting mangsa nyirepkeun ilmu bodas kana ragana. Sanggeus beres marandi katempo di jero guha 7 urang terus ngarariung laju bala kecerakan dalahar. Rengse dalahar pok harita nini buyut rengkah mait kadenge cumarita. Poe ieu mangrupakeun poe di mana nyiklet kudu ditindak ku 5 murid nini anu geus pada lulus tina tatapa. Ngandung harti hidup sakabeh geus cukup pikeun ngulan kakuatan nyiklet. Mudah-mudahan usaha urang tinekanan ini. Memang geus waktuna kajahatan kudu tumpur ludes Jang Lurah. Nya amin mudah-mudahan nini buyut. Tapi urang tetep kudu iatna tur waspada. Sabab lamun kurang waspada pihak urang anu pasti bakal cilaka. Sekali deui nini ngingetkeun yen nyiklet nyangking ilmu Pancasona anu memang leuwih hebat batan ilmu rawarontek. Tapi tong salempang mun hidup limaan kompak ngagabungkeun diri jeung kakuatan mangka bakal jadi hiji kakuatan puncakna anu moal bisa diungkulan ku ilmu Pancasona. Nuhun ini buyut tos ngemutan ka abdi sadayana. Insyaallah pami abdi kompak mah nyiklet pasti bakal mampu diungkulan kakuatanana. Tapi tong waka gede hate Jang Lurah. Sabab Kiragapati anu jadi guru nyiklet masih marakayangan jeung sok ngabantu ka anak muridna. Lebah dieu Jang Lurah saparakanca kudu leuwih waspada. Mangga nini buyut wajangan tini ni buyut baris diestokeun pisan ku abdi limaan ini. Tah ieu mustika renggat rogo sukmo gunakeun mun karasa aya serangan gaib. Yeuh tarima ku Jang Lurah pake jeung gunakeun ieu pusaka di mana kapepet. Mohon mangga nini mangga. Anu disebut mustika rogo sukmo teh mangrupakeun keris panjang. Jug gera indit ayeuna mah buru waktu anu hade jeung meh teu kuralang kuriling lieur neangan kuno ni dibejaan ti ayeuna yen nyiklet teh kiwari keur aya di guha kapur.
nuhun pisan ini buyut atos ngawartosan di mana ayeuna ayana Nyikelet. Mangga dikantun heula atuh ini buyut. Sanggeus amitan mah Lurah Parman sapara kanca laju amitan kan ini buyut. Terus pating balesat indit ngajugjug Guha Kapur. Sedengkeun kayaan di Guha Kapur, Nyikelet anu keur mulihkeun kakuatanana. Harita ngadadak ngadenge guruna Cumarita. Cukup Kelet, cukup. Nyikelet kaget gancang ngeureunkeun mujas Medina. Aya naon Ki Guru? Ngagetkeun bae. Di luar bakal aya musuh-musuh maneh daratang. Geura saya gadiri pikeun mapag kadatangan musuh-musuh anjeun Kelet. Oh, tenang we atuh Ki Guru. Kuring geus siap narima kadatangan musuh-musuh kuring. Sabab tanaga jeung kakuatan kuring geus pulih deui ayeuna mah. Kuring yakin bakal mampu ngungkulan musuh-musuh kuring Ki Guru. Maneh montong Sologoto jeung montong Suaban teuing deuleu nyarita teh Kelet. Musuh-musuh nu bakal datang lain musuh ecek-ecek. Musuh nu bakal datang nyaeta aya 5 anu jadi anggota jubah bodas Jarago Pinilih Kelet. 5an? Baru anu jadi jubah bodas 5an Ki Guru. Bener pisan Kelet. Sebenarnya aya 5 urang anu jadi jubah bodas. Bari pangartina geus Jarago. Anu karek bisa kanyawan ku dewek ayeuna ayeuna Kelet. Memang si jubah bodas teu bisa dianggap enteng pangartina. Tapi pikeun abdi moal mata leutik hate, abdi pasti bisa ngelehkeun kakuatan si jubah bodas. Anu salila ieu teu woleh jadi panghalang pikeun pihak urang Ki Guru. Kiragapati bat jiga anu mang nyelempangkeun kana kayaan Nyikelet. Kelet, dewek teu miharep si lain cilaka. Sekali deui ilaing sing hati-hati Kelet. Aneh. Bersalempang ka kuring geuning Ki Guru. Jiga anu ngaragukeun kana kakuatan kuring anu ngagem Pancasona. Dina kayaan keur kitu, Nyikelet bisa ngarasakeun. Hatena bisa nangkep kana geteran jalema anu datang kadinya. Ki Guru, tetela bener. Aya nu datang geuning ka tempat ieu. Cek Nyikelet. Si jubah bodas geus daratang Kelet. Goat geura sambeurkeun Kelet. Siap Ki Guru. Kuring oge geus teu sabar. Hayang geura modaran eta 5 mangklu. Hiat koleman belesat. Harita Nyikelet langsung ngabelesat kaluareun guha nyamperkeun ka 5 jirim jubah bodas anu anyar daratang. Lima jirim jubah bodas tembong keur parancuh nangtung disambut kadatangan anak ku Nyikelet. Aya 5 jago datang babarengan. Arek nindak kuring beunannya. Marukana maraneh kabeh bakal mampu ngarubuhkeun kaula deuleu. Nyikelet, kuring 5an pasti bakal bisa ngalumpuhkeun kakuatan anjeun. Tamat riwayat anjeun dina poe ieu Nyikelet. Heh, dengekeun jubah bodas. Arandika mun teu dibantu ku jago kolot anu nelah nini buyut rengkah mayit. Ting bakal kumaha nasib Arandika sakabeh jeung warga lembur. Mindeng nyusupkeun jin anu bisa ngarupakeun jalma saperti Arandika. Andika ngabohongan warga lembur deuleu. Terserah Andika, eta memang cara kuring mangsa ngajaga pilemburan tina gangguan jahat Andika Kelet.
Tapi bukti na gening lembur desa Mekarjaya ngadon ancur loba nyawa warga lembur anu paeh ku leungeun kuring katut ku leungeun si Lilis. Tapi kiwari si Lilis geus lila teu nonghol-nonghol. Nyi Lilis geus ditetepkeun sina tenang di alamna pikeun nunggu poe pangwalesan sakumaha geus jadi katangtuan manusia anu maot narima amal perbuatan salila hirupna kelet. Omong kosong montong loba carita Andika Juba Bodas. Leuwih hade ayeuna urang mimitian urang buktikeun kekuatan masing-masing sanu leuwih hebat deuleu Juba Bodas. Nyi Kelet geus teu sabareun harita hayang ngamitian dar tarung langsung tatan-tatan ngawangun pasangan. 5 urang Juba Bodas surti gancang nyumponan kahayang musuh srog gancang kabehna ngawarangun pasangan. Tadah ye sia panarajang aing sia Juba Bodas Belesat kolebat hiat. Jeleng harita Nyi Kelet miheulaan muka panarajang kalima Juba Bodas anu jadi lawana. Sedengkeun di tempat sejen nini buyut rengkah mait bisa ningali kana lumangsuna tarung antara Nyi Kelet jeung 5 urang muridna. Nini buyut rengkah mait seuri reueus tur bagja sabab yakin muridna bakal mampu ngungkulan Nyi Kelet. Manehna ngabayangkeun pas munggaran ngangkat murid ka Lurah Parman jeung anu sejena. Dumasar tina kahayangna masing-masing pikeun bisa nyangking pangarti. Lurah Parman jeung RW Gandi, RT Dodi, RT Suha jeung Asep Jabri. Sabenerna mah jarang cicing di lembur, timiti munculna deui Nyi Kelet. Sangkeun wae di lembur justru palsu nyaeta jin-jin parentahan ti nini buyut. Eta jin-jin teh asal nama jin Tiki Sudinta anu diutus pikeun ngabantu. Matak teh heran nalika aya kajadian dina waktu-waktu katukan. RW Gandi jeung Asep Jabri ngadadak ngaleungit ninggalkeun tempat kajadian. Sadarkeun di tempat anu keur tarung, Nyi Kelet masih ngalakukeun panarajang kanu jadi lawan-lawana. 5 jirim Juba Bodas teu wudu ngarasa kaget sabab kagarangan Nyi Kelet ngaronjat leuwih hebat. Harita genep jirim tembong pating balesat pating kolebat. Nyi Kelet harita naker tanaga jeung kakuatanana pikeun ngabuktikeun dirina anu memang leuwih hebat di antara eta 5 jago. Tapi Nyi Kelet memang can cukup kudu ngalawan 5 jago pinilih ti komplotan Juba Bodas. Harita gempuran panarajang si Juba Bodas di antarana ngahantem kana badan Nyi Kelet. Tiung cebrot cerbet des cungkal pangkiung cerjuk. Nyi Kelet ngakeruk kaget jeung nyeri. Hegak Nyi Kelet ngahegak ngatur napasna. Setan alas tetelah hebat bisa ngasupkeun ka diri aing. Harita Nyi Kelet kekerot huntuna pangaruh geteran seuneu amarah. Hiat belesat kolebat. Harita Nyi Kelet geus ngabelesat deui narajang. Jirim Nyi Kelet tembong ngabelesat nibankeun deui panarajang kanu jadi musuh bari ngaronjatkeun daya pangartina. Sadengkeun 5 Jubah Bodas memang geus buleud patekadanana pikeun ngamusnahkeun Nyi Kelet katut kajahatanana. Ngan sanajan Nyi Kelet naker tanaga jeung pangartina, tapi tetep 5 jago Jubah Bodas teu mampu dideseh atawa dirubuhkeun. Komo deui ieu hiji lawan 5 mungguh berat pikeun Nyi Kelet bisa ngawujudkeun eta kahayang. Malah daek teu daek Nyi Kelet kudu narima panarajang ti 5 jago Jubah Bodas. Hiu cebrot cerbet des Cungkal. Nyi Kelet harita ngacungkal ka tukang meh-mehan rubuh maring lemah. Sraw ketek. Sadar kana kayaan Nyi Kelet langsung ngawatek ajian andalanana. Nandakeun Nyi Kelet bener-bener hayang ngawasa lumakuna eta tarung. Gerak ketrukeun sia pangarti Arandika sakabeh mun nya bener jago deuleu. Cek Nyi Kelet
bari ngabagikeun paneutepna ka 5 urang jubah bodas. Tapi nyekelet teu ieu apaleun ka hiji-hijina ti jubah bodas, mana Lurah Parman, mana RT Dodi jeung anu sejena. Sikap nyekelet tetap nguntuk karena kekuatan musuh. Sakitu geus 2 kali kabeunangan oge ku panarajang lawan. Sok gera maju Andika nyekelet, gera buktikeun mana kehebatan anjeun sabenerna teh kelet. Montong wakas sombong Andika jubah bodas. Kuring can rumah saeleh jajaten ku Andika deuleu. Hap, hiya, culung belesat kolebat. Jirim nyekelet tembong harita ngabelesat. Gerakanna leuwih cepat, tebaran angin panarajangna leuwih kuat. Pangaruh tina ajian-ajian anu digunakeunana nebarkeun hawa panas. Atuh harita genep jirim pating belesat silih sambar. Saking ku cepet-cepetna gerakan anu dilakukeun ku genep jago. Eta jirimna katempona lir kalangkang setan silih gulung silih sambar. Pikeun anu kasakitu kalina nyekelet kadenge ngagero kaget jeung nyeri nalika di antara jubah bodas aya nu mampu nyusupkeun panarajang keuna pisan kan anggota badana. Tapi sanajan ti kitu si jubah bodas anu nyatana Asep Jabri kadenge ngagero tarik nalika lebah beuteungna getihan jubahna soeh akibat dijambret ku ramo-ramo leungeun nyekelet. Siut sau cakuk jemron cerbet des sau brus banggiung carinjeung. Ayeuna urang selang heula kayaan warga lembur anu keur marulang ka pilemburan. Harita warga lembur geus narepi ka imahna masing-masing. Anu masih boga kulawarga nalika ditanya ku kulawargana maranehna gancang ngajawab saujratna luyu jeung sabenerna nu karandapan. Warga lembur kabeh timbul harapan anyar kajahatan bisa musnah ku kekuatan jubah bodas. Sedangkeun si jubah bodas anu tadi beuteungna kajambret harita tembong keur nyeklan beuteungna anu ngucur getih. Tapi acan oge si jubah bodas mancukeun deui tangtunganana. Na atuh ari ujug-ujug. Euleuh. Waktosna kabujeng seep wadia balad. Dongeng Ki Agus Jago. Keun atunya. Ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang saja amit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.